kayak bah tah sakedap sakedeung kan Agustusan mun abah loba nu ieu menan di calung plesetan sok aya orderan menan sok aya dina resepsian tak beda dina latihan ge lamun kitu mah pan menjang kawinan mah kieu yang dina resepsian mah kan mode Agustus kan laguna ke sejarah nu kumaha we tah lagu sejarah Agustus teh lagu sejarah teh mode Wangsit Siliwangi terus Cerdas Pangeran Cerdas Pangeran kan ngandung sejarah Wangsit Siliwangi geus puguh nah jadi intina nu diteangan teh disalur-salurkeun teh dipasing-pasingna teh lamun dina Agustusan lagu-lagu sejarah terus tekna ge mirip-mirip kena perjuangan masa lalu. Da ieu mah calung mah erek mirip jeung dramanya banyak. Jadi mentak ngalakonnya banyak. Ya, mentak kudu make tek ge istilahna make tek ngalakon sejarah. Jadi intina nu ngadangukeun teh ulah tipe ka jenuh. Jadi timbul kepanasaranan. Jadi teu kudu dibeberkeun kabeh urang muka hiji kunci bahasa eusina mah di nu nonton. Oh nya, mode mun seuk tumpak kendaraan tah Cerdas Pangeran. Mun kiwari geus kumelar putra Pak jajaran anyar. Tah kan Wangsit Siliwangi. Jadi lagu eta geus pasti Siliwangi teh sejarah dulu. Jeung dina carita anak mun banyak urang carita anak guyona mun tetep nya guyon anu saeutik singgung-singgung jeung perjuangannya banyak perjuangan. Jelas tekna ge pasti beda. Soalna tina urang ngajurus kana mode di Agustusan mah pasti tekna teh nyabit karena perjuangan memperingati Hari Pahlawan kan urang teh intina kieu lah sok sanajan teu ieu ge tahayul urang teh Agustus teh tahayul kenapa disebut tahayul teh tunggak karuhun urang baheula tah mode Prabu Siliwangi terus perjuangan untuk lagu gugur waktu berjuang kan kurang dimumule diperingati teh tahayul nampang disebut tahayul teh tunggak karuhun urang baheula moal bisa aya kieu mun teu ladang aranjeunana tah eta sebut tahayul teh eusi nama sok we emutan lenyepan lepat teu kedah dipermasalahkeun dina leresna teu kedah dipake angkuh akui we ku diri sorangan da eta mah carita mah ngaon seukur wawasan sejarah tah sok bah ayeuna mah tuh rada ditutup ku ieu ku Siliwangi sakecap dua kecap kumaha teh hoyong nyubian hoyong terang laguna sok kiwari gemelar putra Pak jajaran anyar lawangina kawasur Siliwangi tah kieu aya bari menang besok kagoknya mah nya ngagok keun mah abah mah teu anu nyanyi nama batur mah hanya ngenangan hungkul mah nya da gitu. Jadi sulit masing batur ge pasti kenang kitu. Bener. Soalnya tak kenang teu di dieu. Tah. Ayeuna ieu dipake nyanyi kur semet dieu ka dieu. Bener. Oh kitu banyak. Ieu teh kenang, ieu suara. Lamun dipake nyanyi bantrok jadi ngadeg. Tah kenang teh di dieu. Tah kitu pangasanya panginten urang tepang sareng Abah Didi alias Ki Oplet teh seueur wawasan ngan di bidang perkenangan jeung percalungan. Hatur nuhun banyak. Ya, sami-sami mudah-mudahan aya manfaat. Amin.